Yang mana jauh di pertapan kaulah di Brasara pertapan Ajar Padang ngaranna Bambang Pramudita dek naon cenah dipusir daya Amarta teh diayakeun sayembara saru bisa ngelehkeun buta nu keur ngamuk eta anu bakal dijadikeun raja Amarta. Waduh, anu keur mabok kakawasaan ye jelema. Oh, mabok kedudukan teh ieu. Mabok jabatan lain. Tapi dek ngarengsekeun ieu kadar dijadikeun teu da sabodo. Pramudita ngaran. Bener sampean dek ngelehkeun kaula. Dek nyangkalak sampean. Ngajago sia. Jago-jago Amarta nu mampu ngalawan aing. Komo ente kakara datang. Lah dek ngagunakeun ilmu naon sampean? Sok Tega lara. tega Pati. sok Wadian Beres amat inung bapa maneh euy. Mangsa ayeuna ku aing bakal dialan nyawa petik pati. Pramudita. iya penasti kersayang tumampara dah ya inggih. ieu denawa penjelmaan Arjuna Luar. maksad dek ngarontok ieu sinatria kakasih Bambang Pramudita nyata bade dijamret ramutna Dah bade disiksa dibuntang dibanting nanging ngadak-ngadak leuleus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan ya inggih. malah leungit tanpa lebih hilang tanpa karena jangelek jadi Arjuna penengah Allah aduh eta satria kumaha ampun satria kalaya nuhun geuning deungeun-deungeun anu nyaah ka kaula leres. kitu Dah kaula janji dina hate saha anu bisa mulangkeun wujud deui kaula sapertos ayeuna yakin salira anu bakal jadi raja di ieu nagara dah eta dipasrahkeun ku kaula dalan ceuk kaula mageus leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana kitu kaula wawakan narima saya tanggung jawabna ye cageurkeun heula cager aduh aya kitu. da lain udagan kaula mah jadi pamimpin kaula mah nyebarkeun kahadean we yen kawajiban manusia hirup di alam dunia nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titireum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun lain karena pamrih sepi ing pamrih rame ing gawe Wah eta dodoy kan. tetep we saliraku kaula rek dijadikeun nu kieu pisan anu diarep-arep pamimpin sajati Leres. tukang nulung kanu butuh tukang nalang kanu susah ngajait kanu titileum ngahudangkeun kanu labuh Eta nu diperyogi. bade ngomong kumaha hayang nyaho nakula sadewa Bima ka kaula margi karasa ku kaula aya hak pikeun ngajadikeun anjeun jadi pamimpin di ieu nagara Amarta teu bisa naon margi di nagara Amarta teh kagungan hiji pusaka anu kasebat layang jamus kali musada Dah eta padomanana teh kuat. eta teh dasar nagara eusina Pancadharma anu dimimitian percaya kanu kagungan ditungtungan ku keadilan keur sararea dina eta anu 5 teh aya hiji ayat anu nyaritakeun yen kerakyatan anu dipimpin ku hikmah kabijaksanaan dina jero permusyawaratan perwakilan
jadi takwal sakitu anu ngajadikeun kaula teh kuduna rakyat. Sabab kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat. Paman. Gatot Kaca Sawios ku putra. Sing sok sing hareupan lamun nyawa. Satria. Ulah Delengian teh anjeun dek dijadikeun raja ku Paman Arjuna. bener. Tang pati pelpati hutang wirang bae wirang. Naon disebutna Pandawa lamun anjeun jadi raja di negara. Dulur lain persakaki ge henteu. Doh. Ai kitu Balik sampean. moal wakamulang kaula. Ke lamun diusir ku rakyat anjeun kakara. Kurang ajar ya Allah. Kan? Pot. Ulah disabeurkeun eta jelema. Sakti sia. Kumaha teh? Lulus. Tuang heula tuh. Atas. Dicabok sia we. Ya, nu leuleus bisa nyabok. Lain cabok sate heula gitu. Letoy nu aya nu leuleus mah. Ulah heureus ya. Ulah banyak. Itu. Ajak diadukeun. Di kumaha ieu teh ku ente teh saha ente teh ngaran teh? Ngaran kaula Bambang Pramudita. Anjeun kuring rakyat Amarta. Kebeneran. Rakyat kuning tah. Cing hayang nyaho pangnyageurkeun heula tah. Cager. Oh anjir. Bener sakti Kang Kade ah. Enggak mengker ku abdi lawanan nu gimana? Oh. Percayakeun ka Akang nu kieu mah. Aya. Naon sampean? Dek jalan gelut teu bisa. Gitu. Sabab tercantum dina eta ayat musyawarah. Sawara. Gelut mah lain solusi. Lain jalan keluar. Lain jalan keluar eta mah bubudakeun. Komo saling gorengkeun antara golongan jeung golongan partai jeung partai silih dedetkeun. Eta mah bebenyit nu kitu mah. Eta teh ngalajur hawa nafsu, ai nafsu sok mata kaduhung badan anu bakal katempuhan. Ya oke. Di dinya ge kerakyatan. Musyawarah. Dek ngawakilkeun saha lantaran eueuh ka dari wakilna ku kuring langsung. Ya ada Akang teh Sabab bener. kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat. Ku kuring dek diuji publik heula. Dah. Diuji lah ku rakyat mah. Iya, lamun maneh ngadaulat kudu ngarti kuring. Patos-patos Kang. Tong boro dina sistem presiden kerajaan oge tetep anu ngajadikeun merayat. Nah lamun eueuh rakyat dek mimpin cucunguk, Dah. Tapi heueuh eta teh. ulah nganggap bodoh ka rakyat ayeuna. Palinter rakyat ayeuna mah. Ya? Barisa. Ku kuring dijadikeun, tapi kuring dek nanyakeun, sabab ieu teh pancadarma layang jamu sekali musyada teh. Dharma nu kahiji percaya ka nu kawasa. Saha nu kawasa? Gusti nu kagungan urang sadaya. Saha jenenganana? Allah. Dah. Aya Allah teh jenengan. Setiap jenengan aya dat sifat asma af'al. Aya Allah teh pan sifatna aya asmana. Aya datna jeung sifatna jeung af'alna. Datna naon? Laisa kamislihi sayun. Aya eta. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge. Aya sifatna Rahman Rahim. Asmana Allah, af'alna kun fayakun. Eta siapang belah. Heuy. Dah Akang. Benar ya. Kuring dek nanyakeun di dinya aya kamanusiaan anu adil jeung beradab. Naon aya manusia atawa mana manusia? Ieu, ta eta mah dadana. Dada. Ieu irungna. Ceulikna. Panonna, sukuna, leungeunna aya manusia di mana? Irungna. Dadali. Lain seuri. Gaib manusia teh anu didengkek ku sababaraha nafsu
diantarana amarah lawamah syafiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah ngansitna dina baliyah jeung nuraniyah anu salilana pada maledogan anu akhirna wujud anu katempuhan badan anu katalangsara akibat tina supirna nyata manusia teh gaib manusia aya oge wujudna ieu mah kumaha kan da kabeh oge ieu teh geus kawengku ku ngaran-ngaran ieu panon ieu ceuli cai manusiana nyaeta anu aya dina jero hate kaula anu nyupiran sakabeh anu dibarengan ku rasana rasa manusia nu sajatina rasa rasling pangeran utusan anjeunna nur apa nanti mah di Arab eta mah contohna contoh jalma anu kaansikan eta anu geus mibana eta anu geus migawe eta padahal kabeh ge ayaan ngantara dikorek hartina geus teu nyaho ka dirina di mana manusia geus teu nyaho ka dirina atuh moal nyaho ka Gustina hirupna bakal linglung ieu sabab di mana manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna jadi ti langit kana hate lain ti Arab agama mah mulai di Arab gitu lain da eusina manusia teh kudu welasan jeung asihan eta teh eusina agama ai manuk piit nu diurang nyaheun teu ka anakna nyaheun sok maraban guguru heula ka Arab teu dah heuh euy eta kan kacikan nurani tapi nu matak manusia sakabeh sanajan beda-beda bangsa beda-beda suku beda-beda warna tapi satujuan saarah manusia ai dibeda-beda teh supaya saling kanyahokeun saling ajenan saling hormat dibeda-bedakan hormat oh nya euy tanya deui kan ieu budak teh geus jero urusan dari naon agama jeung dari mana wae dari gama dari mana wae dari mana sih sok dek nanya ke naon deui uji publik ka kaula wah masagi jadi lamun anjeun ayeuna geus jadi pamimpin naon urang dijalankeun kontribusi kaula ka rakyatna jeung ka nagarana toh pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa nya dirina nya wujudna nya gawena nya ilmuna dikerahkeun keur kasalamatan jeung kabagjaan negara jeung bangsa kaula demi negara matak seset geus teu Karawang iya satria piningit jeung maka jelas kudu dipersatukeun kabeh ieu sabab lamun hirup sewang-sewangan lamun hirup patongong-tongong pagirang-girang tampian heserek ngawujud dina sagro papasoalan aing geus no gencang Allah kajawab kan ulah loba di amandemen bari jeung eueuh realisasina ka ituna daya buktos rakyat dipake angkeuhan nu bodoh dimangpaatkeun akhirna pamimpin anu model kitu jadi jegor-jegor kabebodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya olong otot ngaranna eta ya bentar tapi teu ningali tapi dina danget ayeuna jelema teh loba nu kararitu jangjina teh cing inget rakyat ayeuna teh butuh janji butuh sote bukti ai kitu hayang bukti kuring mah naon tah lamun anjeun hayang jadi pamimpin pangihkeun heula pamimpin nu ti heula eta syaratna naon kudu aya serah terima ti pamimpin anu ti heula aya eta seren sumeren jabatan kanu anyar oh gitu benar prosedur ulah jang jigek
kudu malapah gedang. Sabab itu oge loba penganutna kumaha lamun engke jadi papaseaan. Deui dogdag. Pikeun ngahinarkeun eta papaseaan anjeun kudu manggihkeun heula sok raja nu ti heula. Saha ngaranna? Yudhistira. Di mana ayana? Heuh pangneangankeun. Oh kitu? Nya. Mun panggih kumaha teh? Kaula bisa manggihkeun di mana ayana teu kudu ngalengkah. Kumaha? Tempo. Dah. Nasti kersahyang tumampara si horeng teh Prabu Yudhistira. Oh, iya, meureun anu dimaksud ku maneh teh astagfirullah. Om Wi. paingan Linuhungna Gusti. Paingan masagi jawabanana. Eta Gusti Darma. Gusti Prabu semaheun abdi dama-damaeun abdi punjungan abdi nya geuning salira teh pamimpin anu sajati. Oh. Pamimpin anunya ah ka nagarana jeung ka bangsana. Benar kan? Nuhun Gusti Nu Maha Agung abdi boga pamimpin teh ieu. Nya mudah-mudahan rahayat sareng nagara mulus pangrus geumeung salamet dirgahayu amarta. Amin.